adaman lah awewe dan lain-lain sebagainya. Henteu ngaruh sebab beda perasaan. Geus lain di dinya nyana geus lain di syariat. Atuh geus di cerita di maripat deh lah. Maripat. Atuh geus kos kitu bae terus ka Allah. Makhluk-makhluk nyana-nyana. Jadi bisa okos daun naon karena kena cai tales tah eta ge haji pendi ge jeung dunia teh kos di daun tales haji pendi dunia maksudnya tidak nyangkrung ngan teh lain maripat emang teu beunang emang teu beunang aduh ngagicel atuh kaluar atuh kandas deui. Iya ulah kaget. Mulu orang ngadongengkeun Ki Sobari baheula di Garut. Atuh sanajan buya ge geus tegar, komo Ki Abdul Halim. Geus teu ngaruh atuh beda perasaan atuh deui kumaha tuh makhluk-makhluk nyana-nyana kumaha tuh. Cenah boga anak atuh lain deui. Siapa sok ngaduti ka dinya heran aing mah. Macem-macem bae. Coba kan rahasia pribadi tau kos gitu bang. Atuh dongkrak malah ini. Aing hese nyaritakeunana. Atuh mbah na maripat teh Kangjeng Nabi 9 pamajikanana. Mbah na maripat. Ye. Atuh ieu mah maripat henteu, Pak. Dongkrak Pak. Aduh, ini merugi 12. Nah, jadi nafsu birahi membeda, nafsu birahi ka pamajikan. Sebab naon? Nyana kan geus aya di alam eta alam perintah. Tah, geus ka ditu dage diondang datang, diondang teu datang kumaha nyana bae. Sebab geus lain di dinya ketika datang aya perintah berarti. Beda tah eta keur carita ma'rifat li anna sifatil basyariyah al-ghairiyah la tafna illa bitajalizat jeung moal leungit sifat bodoh ka Allah ieu maksudna lain bodoh ngitung sia make bodoh ngitung deui jaing sipren hebat teu nyaho gua mah sipren mah baheula Bang da zaman kami sipren ngaranna di SD teh geus ngitung sipren bagi kali sipren. Nah, bodoh politik lain, bodoh ekonomi lain, bodoh ka Allah moal leungit kecuali ku nganyahokeun zat subhanahu. Jadi ku ari ditata melalui mursyid. Gancang caritana ayalah perasaan. Oh, nyana sorangan ge kaget jeung indah. Aya perasaan kos kitu keur nikmat. Luar biasa embung lah nyana teh babarengan jeung jelema ngahiji embung sebab naon aya kanikmatan kiai nu mantak bareng jadi dinya aya kanikmatan zahir sebab dibere kan mulumayan sabaraha dibere model sia moal bade teuing atuh aing protes protes lah jangan bangsa puluh ratus lah atuh kumaha gaweuna kan jelema ge atuh al jaza bi qadril amal. Nah aya perasaan eta teh indah aya saya nyaritakeunana sebab batur nu ngaji Quran kadenge ku urang lain ku ieu karasana ku awak eta mah kan hese dicaritakeunana eta mah hese dicaritakeunana nikmat ngeunaheun sebab roh nu ngadenge ai roh pan sakujur awak nu ngadenge teh lain ceuli urang mah syariat ceuli bakharona bagus suarana bagus syariat ieu mah lain sakujur ngeunaheun ngadenge nu zikir ngadenge nu assalamualaikum embung nurutan nya mah embung nurutan sebab naon ai nurutan mah ngaranna kabawa ku alunan eta syariat nyana ngarasakeun ngeunaheun jadi mun aya anu maca Quran ngeunaheun teh ngeunaheun lain ku ceuli mun aya anu maca salam assalamualaikum zainal anbiya ngeunaheun geus embung nurutan nyana kieu
tilok membaca Quran bangsa nu datang ka dieu jarang. Teu kuat lamun maca sorangan teu kuat. Salat teh ngeunaheun jasa, poho datang ka poho. Kos gitulah jelema anu dibere ku Allah pergeseran perasaan lantaran naon? Nyanana geus eueuh sifatil basyariah saat eta. Ketika datang deui sifatil basyariah eta ketika datang deui sifat basyariah di nyana dahar menikmati dahar masalah. Masalah tapi menikmatina gangguan eueuh 100%. 100% teh eueuh tah geus lain 90,9 teh 100% eueuh. Eueuh be aya sifatil basyariah nempel deh eueuh. Nyana kan tanyang ceurikan eta. Saat batur jeung ceurika dosa nyana mah lain jeung ceurikan eta. Ka mana ngeunaheun teh nu kamari ka mana? Mantap mulailah nyepi, bung lah. Geus di jero kamar ngunci maneh sebab beusi aya nusuk mama watas teh naon karangan. Orang Batak. Nah seperti itu lah. Wah, itu bisa leungit sifat bodoh ke Allah kecuali ku marifat. Sifat basyariahna geus eueuh, geus tajalli Allah, marifat ngaranna. Kuari sifat kabodohan ka Allah teh moal bisa leungit kecuali ku marifat. Berarti kan kuari geus Allah bae hiji. Hiji bae Allah. Tah, ieu dicaritakeun teh kieu. Ayu'allimuhullahu ta'ala bila wasithah. Kakaraknya diberenya ku Allah lain melalui guru deui tanpa wasithah. Miladun langsung ti Allah ilman ladunian. Guruna teh mah kos kitu mah. Guru mah ngan sakadar nungtun. Kieu celna. Carekan ku guru teh. Di omean deui lain kitu, kieu lain kitu, tambahan kieu dan lain sebagainya. Eta teh kan kanyawan tah ku guru sebab perjalanan nyana tadina. Nah kuari geus lepas. Henteu hayuk jeung guru bae henteu kudu ai geus datang ka dieu mah kan maksudna geus supaya usul. Ketika geus usul geus lempang sorangan, geus malah ngaleuwihan guru bisa. Keur carita. Kuari dibere ilmu laduni. Atuh geus ilmu langsung ti Allah. Langsung ti Allah asal membuka kitab-kitab mana bae Allah seakan-akan tak kieu nek mah. Aju namun atuh boro-boro kitab tebah atuh aya naon gitu ngaranna aya bahasaan. Ku ari mah teh tangkal kayu ge diberenya otak ku Allah teh. Ieu teh tangkal kayu anu aya rahasia di jerona teh ieu teh aya kitu pengobatan anu. Tah lamun aya jelema anu tah ieu teh obatna tapi teu bisa diakurkeun. Allah merena harita teu bisa diakurkeun. Aya jelema tek we penyakit naon? Make daun anung. Eta kan ti Allah. Nah, di Allah teh kos kitu tah Allah mere. Aya deui penyakit kos kitu bebeja ka haji pede. Ya, jak kiai ge make daun anung. Nah, kurkeun berarti kan? Heeh, diinum pae. Eta mah kan ti Allah hese teu bisa diakurkeun tah mah. Nah, ieu banjur gai paeh mah. Gak bisa nyanana ketika ayah deui nu datang banyak kita sarua jeung eta teu mungkin dibere eta deui sebab nyana ti Allah aya henteu aya mah ti Allah teu henteu bae ketika Allah mere dibimbing langsung ku Allah bila wasithah. Masyaallah aya anu cager ku jukut aya anu cager ku daun suraung anu cager Allahna saat eta mere seperti kos gitulah wali ngaranna. Nah, mantap lamun keur dibukakeun hijab. Tak, mane coba ka anu ge, ke kapangi jeung jelema jeung tetep pentak ka dieu tah. Tah eta teh hese. Geus hese tah mah saat eta Allah ngabimbing milladunhu ilman ladunyan. Maka payaripu nyana nyahueun ka Allah ditaripi ku Allah ieu wa ya'budu bitalimihi nyana ibadah ka Allah ku cara nyana atuh ku pauruk Allah kos Kangjeng Nabi Khadir jeung Kangjeng Nabi Musa alaihi salam saat eta Kangjeng Nabi Musa nabi rasul kulantaran nyana mah diberena ilmu syariat jajang umat
ai Kangjeng Nabi Khadir mah atuh kapannya geus dibere ilmu hakikat atuh pan manggihanana ge kudu make cara heula lempang heula sirina mun lauk bekal ngakolosot pan eta mah bekal geus digoreng masa sih kudu haju lompat ka laut kan kudu kos kitu perjalanan ngaranna nang Allah eta teh ku Allah mun deuk manggihan seperti kitu bangga mantap hayang kapanggih jeung guru jeung mursyid eta hese sebab Kangjeng Nabi Musa ge kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir hese sakalina kapanggih Kangjeng Nabi Khadirna di laut kok teu kelem sih teu kelem Kangjeng Nabi Khadirna di sajadah di luhur laut kieu bae diuk ya coba Haji Pendi ayo kita di luhur sajadah tuh di laut itu bae tuh non karena di kulon teh nah enggak kurang kudu siap-siap ngukur 2,5 meter maksudnya duaan dan panjang bonceng anjing motor ka ditu paeh kabeh hese sebab sanajan pahareup saja deket babarengan ari nya nanti dibuka ini coba kan aya suuzon bae ka guru mursyid selama aya suuzon moal bisa jadi guru sebab guru mursyid teh neuleuh nyana kan neuleuh dibere deuleuh ku Gusti Allah moal dibere sebab aya keneh suuzon ngahadamna dan lain sebagainya kaharare hese ikeur carita metode terus beda Kangjeng Nabi Khadir teh jeung Kangjeng Nabi Musa alaihi salam nah ganjang caritana bae lah yuk naik perahu naik kapal kunaon tuh dikampakan secara syariat kan kadeuleu ngampakan rusak mantak awas nya lamun babarengan jeung kula cek Kangjeng Nabi Khadir ulah nanya naon bae ulah nanya ya tapi teu kuat kan sebabnya nama dedeleuan syariat dikampak atuh bahaya ieu malah mun teu diomongkeun bahaya nah cek Kangjeng Nabi Khadir pan tadi ge ulah nanya hiji kabelah dituna jeung yatim 2 3 eta pager dan lain-lain sebagainya terus benta disuguhan dah dibunuh eta kan kabeh ge ari Kangjeng Nabi Khadir alamna alam hakikat geus jana nyahoun kudu kieu ti Allah langsung ari Kangjeng Nabi Musa alam syariat kan selamana moal akur nu ieu deuleuan hakikat nu ieu deuleuan syariat nu ieu dedengian hakikat nu ieu dedengian syariat nu ieu mah amban hakikat nu ieu nah moal akur pasti bae reaksi seperti kos kitu maka lamun geus datang ka hakikat yusyahidul arwahal qudsiyah dibere nempo roh nu bersih teh katempo puluhan jelema ratusan jelema ribuan jelema nyanana geus teh di hakikat katempo roh padahal yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi ulah nanya roh urusan pangeran ulantara nyanana geus deukeut jasa jeung pangeran atuh bisa nempo la yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi ulah nanya bagian-bagian syariat torekat moal bisa nempo roh kajian ku sanajan geus marifat ge moal bisa yas'alunaka 'anir qulir ruh min amri rabbi deketan heula nu bogana ketika geus wauh jasa jeung Allah ngahakikat ngaranna berbeda jeung batur mah tetempuan nu ieu syariat toriko makrifat ge can dibere ketika geus hakikat kan lain tetempuan nu ieu roh nu main makanya na bisa nempo yusyahidul arwahal qudsiyah ai arwahal qudsiyah mah pan teu maot nya nazarah ka Maulana Hasanuddin ruh qudsi yeuna urangna ye jelmana geus ruh qudsi atuh bisa ngobrol Haji Pendi misalnya zarah ka Maulana Hasanuddin atuh ngobrol jeung si Hasanuddin dia bawa sa mobil ieu jeung nya Haji Hasan ge malah mah dahar bareng aju minta dibayaran leuy teh harti marga harti
sebab ieu mah geus aya dina hakikat roh. Atuh kapangi jeung ngobrol teh lain kos ieu, lain make ieu jar roh. Lain gimana bahasan? Habis dari mana emang? Kok tadi enggak ada sih? Oh, habis dari sono iya. Lain kitu atuh tah ngaranna Haji Hasan. Imat teh kudu cukup tek bila sautin wala harfin wala nutkin. Ngobrol tapi kaharti. Kok bisa kos gitu? Panu ngabimbingna. Nu maha kawasa. Dibere pawis ngahakekat ngarananya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ajana termasuk nu qalil 1.000.000. Geus lain 1000 hiji deui. Geus lain 1001. Eta mah 1001 malam Malaysia eta mah. Anyar penarukan tah mah. Aduh. Nah, iya. Nu geus kos kitu geus hese ditebak. Ngan reaksi-reaksi nama bengong jelema ge. Bisa gitu ya, kok bisa gitu. Reaksi dan lo beda. Reaksi berbeda gitu kok gitu kok kan. Nyana ge bertanya-tanya. Kok aneh. Setiap langkah-langkahna ge beda. Iya sebenarnya mah mun dianalisa ahli hakikat mah beda. Ngan lamun teu analisa akur. Biasa bae, biasa. Ngan lamun telek-telek pasti berbeda. Pasti sebab nyana minimal nyana di alam ma'rifat. Beda perasaan marifat dan perasaan syariat. Cuman nyana kan geus embung kanyahoan teh, kabehan ge geus embung kanyahoan. Geus nyumput teh teteh nyumput di nu caang teh kos kitu ngaranna. Nyumput di nu caang teh kos kitu ngaranna. Nyumputkeun marifat supaya ulah kanyahoan. Di mapan ngomong, sing ade aing mapan marifat. Budak. Ngomong nyana mah masyaallah. Beda kan aing mapan geus marifat aya sieu syariat kan budak tamang geus teu disumput-sumput deui tah mah marifat tah mah bener tah mah kudu diteundeunnan aina ku titik jadi magrifat jadi gayung iyalah wa hudaka yusahidul arwahal qudsiyah pengalaman Tuan Syekh Abdul Qadir dikitabkeun di dieu. Atuh nu lainnya seperti kitu bae kajen gua tanyakeun ka ahli hakikatna. Seperti kos kitu. Jelema bergeser teh marifat bae geus lain deui kajen gua. Selalu nyana teh mun ditaliti ku urang berbeda naon bae pasti. Ngan naliti da kan hese nu geus itu. Kudu ngahadap nu mentak lamun neuk guguru kudu ngahadap heula. Engkena teu nyaho kana itu ngahadap mah teu nyaho. Tinyaho perbedaan anak guru, tinyaho dan lain-lain sebagainya, dasar baik. Tapi ku ngahadam seminggu, 2 minggu, sebulan, aya engke berbeda boh ucap nu kalepasan, tingkah anu berbeda, pagawean, rada lain, kekarak, kelainan etalah, nusuk disebutna alam marifat, nyana geus aya di dinya, minimal eta. Kita ditulakeun ngahakekat. Leuwih dahsyat deui embung kanyahoan eta teh tadi. Setel musik. Padahal nyanana keur jeung Allah. Batur kajeun. Emang cilih syariat ieu batur mah. Pajar akur bae kan ngamusik tuh. Tanya engkena tanya kos kidahlan. Kidahlan teh cek abah teh dongeng abah. Nanggap naon garang-garang di urang dinya nanggap golek. Kagak golek nyana panghareupan kieu bae. Pangharupan kencang masyarakat waduh kidalan jangan nonton golek masalah ngan tanya engke geusna tanya kiai lalakona tadi lalakon naonnya kuku tadi teh lalakon golek wa teh dalangna emang aya golek pan aya haji pani mah mun ditanya teh tadi aya golek waduh aya kelalakon bae eta mah si Semar si Udel, si Cepot, itu aku capetang. Berarti mah di bawah syariat mah. Di bawah syariat mah, juri mah. Ayo nonton orkes wali masalah. Jangan mah keur nyumput. Geus bae kan tuh nu joget nu naon nu gigel nyanana di hareup bae kos kieu tanya. Ai tadi sahasih nu joget di luhur biduan asa moal nyawen. Sebab keur jeung Allah. Aya haji pedi bapan awalnya ge emang di WA ieu
Iya awalnya gitu iya biduana batu emang kahobinya anak atau biasa bahkan jangan nama milu joget iya itu mah ini masih jaya mah wa hunaka yusairul arwahal qudusiyah nah iyalah perbedaan-perbedaan masih panjang ya yusahidul arwahal qudusiyah bahkan kadituna wayaripun nabi hutan teu model tah no model tah nah ieu kan global tah hese tah urang dongeng hikam dongeng ihya moal bisa moal kaharti paling kaharti lapad bagi jelema nu nyurakeun lapad kan teu nembus kana kolbu jai bisa surah kos kitu mah jai gampang tuh kos kitu bahasa mubtada jeung khobar geus jadi kalam syarat jeung jawab geus jadi kalam fiil jeung fa'il geus jadi kalam ya atau asal jadi kalam berarti kan geus ngarangki lain etana perjalanan carita ma'rifatna ieu nu hese sehingga nembus ka harti minimal ka harti minimal keur ngaji teh ka harti kaluar we ti majlis la ora ono maning la iya deh ngahadaman lah awewe dan lain-lain sebagainya henteu ngaruh sebab beda perasaan geus lain di dinya nyana geus lain di syariat atuh geus di cerita di marifat deh lah marifat atuh geus kos kitu bae terus ka Allah makhluk-makhluk nyana-nyana jadi bisa okos daun naon karena kena cai tales tah eta ge haji pendi ge jeung dunia teh kos di daun tales haji pendi dunia maksudnya tidak nyangkrung ngan teh lain marifat emang teu beunang emang teu beunang aduh ngagicel atuh